Papai jalan sama panjang jalan pinuh ku jamaah sehingga mulai di perapatan Cisoga geus mulai hese mun lain tanaga wali lamun lain tanaga jelema soleh mual bisa ngumpulkeun jelema sareng tanpa undangan tanpa aya embel-embel ulang daratan sorangan dari ieu berarti ciri bahwa guru-guran teh lain jelema sembahan. Mantakan kurang terus dorong supaya manjeunna mimpin luhur darajatna engkenya supaya jadi perwakilan urang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulah tanggung urang ngadorong jeung lamun cek kula mah dipikir-pikir ahli syafaat eta naon bedana ku jeung calon. Jeung calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Mun kira-kira calon pimenangin kurang dorong. Lamun kira-kira henteu pimenangin palingan ulah dorong. Nah, jadi apa kurang guru-gurang sadayana yutan jidat anu sangat kurang. Coba lamun ngomawakna Haji Pendi ngomawakna Haji Pendi kuburkeun kurang bacaan Fatihah terus bacaan Fatihah terus mun urang bisa ngobrol jeung apa urang macakeun Fatihah ka guru teh ngaharapkeun faed luluberan nyana ulahna pinuh luber babas seheula ka urang harapan eta. Nah ai guru urang jelas geus ahli ibadah faed-faedna sugan ka urang betul. Coba lamun nu maot Haji Pendi dibacakeun ku urang Fatihah ditanya Manji kumaha geus aya faed ai kurang. Mustafa insyaallah ngapuranya kaji anu di Cilejet dimaridokeun Allah bayangkan isikeun mengaputing ayeuna acara haul guru urang sadayana. Mangga sapun guru anu di Cilejet al-waqtu wal makan tafadhol alaihi syukur. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Wa qala habibuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u sirajud dunya al-hadis. Al-mukarramun para kiai anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ibtidah, dimulai keluarga besar Abuya Abdurrahman, diteruskeun ke keluarga besar Abuya Rasam. Dina hal kesempatan ayeuna lukusin kuring dimulyakeun pisan pun sadaya guru-guru urang di ieu pesantren. Memehna urang doakeun mudah-mudahan ieu pesantren terus dilanggengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparat pamarentah lukusin kuring dipika hormat, hadirin jamaah lukusin kuring dipika cinta, sakungna mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anggung dibayun sadayana puji kagungan Zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Sholawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina penting ayeuna urang kumpul deui di dieu dina raragang ngahaulan guru urang sadayana beserta ibu. Nu hirup kanu geus maot terutama hak murid kanu jadi guru, pertama urang doakeun heula mudah-mudahan Abah dicaangkeun di kuburanana, diluhurkeun darajatna sehingga urang meunang syafaat mugi ti anjeunna atas bimbingan atau atas di bawah bendera Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sapanjang jalan kula Lembang dimulai meme Taman Adiasa naeut jelema ngararai Lospak. Ayeuna nanya rombongan kula sahanya kira-kira cek kula santri, pasti santri sebab aromana kabur aya aroma santri karena jadinya di Losbat kula ditukangen kabur. Ini cina kuarima sanajan lain santri ge sok dandanan santri, mungkin lain santri. Semakin yakin kulanya santri pas lebah ngarokok, beli ngarokok dicopot tuh batunya, terus minta ngarokok, baik santri, santingan kula di mobil mikiran, ini budak geus jauh kan jadi, ya Allah ya Rabbi. Papai jalan sama panjang jalan pinuh ku jamaah sehingga mulai di perapatan Cisoga geus mulai hese. Mun lain tanaga wali, lamun lain tanaga jelema soleh, mual bisa ngumpulkeun jelema sareng tanpa undangan, tanpa aya embel-embel bulan daratan sorangan dari
berarti ciri bahwa guru urang teh lain jelema sembahan. Mantakan kurang terus dorong supaya manjengan bimbing luhur darajatna, engkenya supaya jadi perwakilan urang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulah tanggung urang ngadorong. Jadi lamun cek ulama dipikir-pikir ahli syafaat eta naon bedana ke jin calon. Jin calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Mun kira-kira calon pimenangin kurang dorong. Lamun kira-kira henteu pimenangin banginan dorong. Nah, jadi apa urang guru-urang sadayana candidat anu sangat kuat. Coba lamun ngomawakna Haji Pendi ngomawakna Haji Pendi kuburkeun kurang bacaan Fatihah terus bacaan Fatihah terus mun urang bisa ngobrol jeung apa urang macakeun Fatihah ka guru teh ngaharapkeun faed luluberan nyana ulahna pinuh luber babas seheula ka urang harapan eta. Nah, ai guru urang jelas geus ahli ibadah faid-faidna sugan ka urang betul. Coba lamun maot haji bae dibacakeun ku urang Fatihah ditanya manji kumaha geus aya faid aing ge kurang ingat ka sejunit ayah bagai ulama jalan doan dia karena kakak kula di Cilongok keur dicari jadi sia heula cenah sia heula nangtung aing kacau heula janjina 15 menit tapi jangan luar buat lain kakak udah lagi ini ngariungin dulu teh pas kita menjaga dulu ngariung kan baiklah kaya kakak kurang ini abang uji itu berdaya kurang sudah kali Allah aing berdekat paling carakan ini ya Allah ya Rabbi ya Ridha dari kan dongeng setik dongeng sejude dalam jadi maut mainnya sanggis maut ditanya ya sih kira-kira saha anjing nu bakal pertama ditulungan di akhirat. Jadi ayah hiji jelema ahli ibadah bisa komunikasi dengan Sayyiduna ngobrol dengan Sayyiduna. Nyana geus pede. Nyana geus percaya diri. Pasti aing nu bakal pertama ditangkep, di bakal pertama disapa. Karena naon di antara murid Syekh Junaid luar biasa masyhurna nyaeta manehna nu luar biasa mabrukna nyaeta manehna Syekh Junaid nu aing pertama bakal ditangkep di akhirat nyaeta tukang roti. Tahan melama dijadikan tukang roti itu salah tukang roti di mana ya tukang roti nu unggal poe ngider ngalewatan kuburan gula asal lewat ke kuburan gula Al-Fatihah asal lewat ke kuburan gula isuk-isuk Al-Fatihah pulang ngider balik deh Al-Fatihah pansnya mah macakeun Fatihah ka aing ngeulah Allah anjak Sayyiduna mantakan itu tukang roti nuku aing bakal dipanggil karena sayang dan tidaknya anak terhadap orang tua kumaha geus naon
ayeuna urang boga diri kolot sayang ka kolot urang kolotna hirup kene wajar sebab teu murni pasti aya kahaya betul betul ya pasti tidak bobogohan deh bobogohan jelema lalaki jeung awewe keur bobogohan kene encan waka di saya dan waka ditelepon jam 10 datang ditelepon jam 12 datang ditelepon jam 1 datang karena naon aya kahaya bener tadi jalan aya kahaya bener teh aya kahaya mantakan ngukur sayang jeung henteu mah lagi keur bobogohan iraha ukurna geus rumah tangga geus rumah tangga betul jika bobogohan mah urang dibawa ke pasar diajak ke tukang bakso di jajanan bakso karek beres na bakso doang geus ngomong deui pengen apa lagi betul bisa kalah ditunjukkan itu kayaknya cimol enak nih keur bobogohan kene wajar sebab aya kahaya betul betul coba jajal di rumah tangga di rumah tangga bamajikan hayang ngabaso kak ngabaso yuk hayu geus di motor geus gampang bae sia ulah make bubul itu gede nanya mahal sama lagi na dua leutik na bae sia ulah make toke ulah make sayuran mun bisa mah geus masuk ke situ acak-acakan ada harga mohon bisa mah bakso kering di kecapan ya Allah kami dari Jawa iya urang keur hirup kene abah mah keur hirup kene abah dek kumaha ge atuh can bisa dibuktikan tapi nalika urang geus maot guru di dieu lah pembuktian dosa utuhna katakan mudah-mudahan urang kumpul di dieu salah satu pembuktian urang cinta ka agur urang almarhum almarhum lahir amin ya Allah rabbal alamin lamun kula nyaritakeun abah ieu carita kula moal leuwih ti anakna sanajan kula anakku wau akrab nyaho jasa ka abah cariin moal leuwih nyaho ti anak betul urang mah paling ngobrol samenit 2 menit sajam 2 jam anak namun ti orok geus ngobrol ti dieu dan beda kula boga mending ti abah kula teh sok dongeng kula nanya ke abah kula bah ari mondok si kos kumaha atau kudu kumaha cek abah kula sia mondok mah kudu kos di usuk candi kumaha gitu mondok na ki usuk candi hari tak kula nya nama kieu ieu nya nama ieu lamun tos ngale kitab tos ngale kita ke harti salat 2 rakaat Allah atawa nalar set katalar salat 2 rakaat Allah kula itu bisa maka turutkan bae sendiri abah ya Allah ya Rabbi watakan wajar abah cariin seperti kosi wajar sebab lalakona luar biasa tapi sanajan pohar abah cariin tetep santri mah di mana-mana tek santri di mana baik kabar ditiru hiji aya santri lo datang ke pesantren memang bagir santri bagir ciri santri bagir memeh kentrong biasana ngaji bahari di jam 7 memeh kentrong nya nama geus mandi geus nyarap nungguan kentrong kan santri bagir pasti
guru lempang ka majlis eta ulah dikira kos itu jarang santri nu kos itu jarang biasa guru tentrem jam 7 nyana memang jam 7 geus mandi geus sarapan geus siap nungguan tentrem eta santri batur nu kos itu jarang kuku bagi jarang aya santri sedang aya santri sedang mah trong karakudan trong karakudan tapi kuda udah laju mandi laju nguyuh kopi batur tapi ke majlis sedang lah sedang bukan sholat katanya bukan sholat ayo santri belakon terang udah begitu udah ngenam langsung nanyakin kayak kopi jangan mandi canaon dan sebutin canaon anduk dinatata bantu desa lempang di sepi harapnya SD tapi ya Allah ya Rabbi tapi rekumaha santri baik rekumaha santri model kumaha baik tetap santri mah mudah-mudahan aya dina jangjang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah disyukuri Imam Mual panjang lebar dan kulantaran tadi aya paminta carita kumaha perjalanan ke luar negeri kebenaran kula keluarga Kilangoktas di luar negeri ijarah Uzbekistan Turkmenistan Turkmenistan Iran alhamdulillah berkat doa sadayana aya dina salamat ngeun luka tubuh ulama hinduan di jamaah. Jadi salah sahiji pegawai restoran ngomong kieu Masya Allah tina di restoran ieu teh sok aya urang Eropa, sok orang aya Malaysia, sok aya urang Brunei, termasuk sok aya urang Indonesia. Tapi urang Indonesia rombongan lima beda yang saja beda nalah hiji kopi buat terbaik terus jus buat terbaik ceknya emang terbeki atau memang anti cek wala lain terbeki lain anti aing teu bisa ngomong aing hayang sebenarnya eta kopi lagi jamal itu mah pencet kuruluk tek cus coba urang nyelekeun mamam poe pasti tuntung kan nyelekeun sakali pernah maksakeun pan urang lamun di Uzbek mah gadengin teh ngomong azbal urang Uzbek nya bahasa Inggris bisa sarua apa gitu bisa mun gadengin aku ceuh urang Uzbek dah dina hiji waktu pula isuk-isuk hayang sarapan endog setengah matang kumaha coba ngomong ayo endog setengah matang omelet endog setengah matang cempura daging itu hayang asa ngalamun jauh endognya tapi setengah matang kumaha ngomong ieu ayo endog mengerti kula bahasa Inggris nya bahasa kulinya santri endog ai setengah bahasa Inggrisnya naon setengah
saparo ayeuna kaji mulai apa sih satna mateng bahasa Inggrisnya ladu mateng kita ladu kumaha ngomong deh telur setengah mateng ayeuna kula masak nah gitu ngomong bahasa Jawa orang bahasa Arab mah kamu kan ada mendingin ya tapi lu udah coba orang kos lu torek di budak nunjuk anda oh ndok hiji setengah berarti kira-kira mual bisa cina paham ya lagi mual bisa ndok dibelah dua digoreng setengah doang ini ganti lain gitu maksudnya anjing mah telur setengah matang balik itu lah paham ya alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya nyana kajero nyokot endog bulet dibelah dua endog setengah asa telur setengah matang lain kos gitu ya teman dok sama kamaran endog asa dibelah sabelah doang akur ejahana mah telur endog setengah bener di sebelah matang asa lain gitu ayo maksudnya akhirnya terus untung ada dia aja akhirnya dari biasa jadi naon ilahi jamaah rahimahullah alhamdulillah ketika orang kumpul di dia kita rangka ngahola orang sekali deui bahwa guru orang insyaallah mudah-mudahan termasuk rombongan soleh amin ya Allah rabbal alamin seetik tahadusan bimah seetik tahadusan bimah kula nyaritakeun bahwa di hiji penting pada saat kita abah gering payah kula dengeur aya kahaji umus kahaji kekonon ngobrol kula maturan datang ka subuh menjelang subuh manehna rada ngobrol tadi ngomong kieu ji sabenerna mah aya leuwih resep di kos aya leuwih resep di dunia ini paham kula ini benar dia ini aya leuwih resep panjangnya cerita di antara ceritanya kula abah sering biasa mun penting kaji Allah cek kula kali pasar ieu abah mun penting sering biasa ka Banten abah mun penting sering biasa ka Cirebon aya dunia nu lain anu leuwih resep di dunia nu ieu bahkan almarhum Al-Baqullah Ki Soleh Gandaria nalika makhufna nyana nalika rek maot ngobrol kecil Al-Baqullah Abawiji cek Ki Soleh Gandaria di antara nu sering maturan kula ti beuting ampir unggal beuting abah cari kumatan jaman kula itu sering tengah beuting di baturan nu jaman sering kering bagi jaman yes encan keur ngabangun nih cenah kurang batak saboro amat
Ya Allah, ilahi titik jamaah rahimahullah panjang gula lamun ceritakeun tentang sekelumit tentang luar biasa jabat ini, tapi insyaallah mungkin dilanjutkeun ku kersana guru rasanya kakak kula di Cilama sakitu anu kapihatur hampura dina samudayana sakali deui mohon maaf terutama kepada alumni baik senior atau junior sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.